Sampurasun, Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Puji syukur urang sanggakeun kana Maha Kawasa, nutos ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadaya. Dina kasempatan ieu, simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari, pendidikan teh penting pisan. Pendidikan pikeun ilmu, mere loba kapalancan pikeun urang salarea. Ku ayana pendidikan, urang teh jadi tiasa jeung ngarti kana ilmu. Pendidikan oge jadi rencana urang kaharepna dek jadi naon. Ku menangna ilmu tina pendidikan, urang tiasa miboga karir, tiasa gampang neangan pagawean nu alus, sareng pagawean nu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu junun, nu bener, jeung pastina jujur, urang pasti tiasa jadi jalma nu sukses, miboga prestasi nu cemerlang, tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung nagara. Bapak Ibu Guru sareng rerencangan sadaya rupina cekap sakieu biantara ti simkuring. Hapunten bilih aya saur teka ukur, basa teka reka, atau nanti ucap anu kirang dina larapna. Hatur nuhun.